butuh duit teh. Salam jadas ya mah. Ayo mah bingung ya. Pikiran resiko sapopoe aduh. Biur ke tuh biur ka dieu teh hasil kumaha itu ya. Aduh, ini enggak naik kebenaran teh yang mana teh? Naon atuh sata? Teh 10 lah. Nginum naon Lain tumbenan aja mana dasarna ke sok rarudet kana ngasokeun cai teh. Saya nginum mah teh seumpang beren capek saya teh. Aya mah ti bubur anyot mawa teko jeung gelas ya maksud naon ieu? Lain ieu pi urang teh butuh duit lah. Butuh duit? Oh. Sabaraha? Wah, 100 semua gede-gede teh. Lah, nyata we teu boga. Mana mah. Rumahnya atuh teh Orang teu boga lain geus gajian. Kamari saya dina Facebook. Geus pihak mana sarua gajian mun boga keneh mun mana. Orang pake beli domba. Kamari urang butuh pisan ya 100. Soalnya mina geus seruda sateda gede atuh gajian dina Facebook teh teh. Mah pan urang mah budakna ge loba atuh. Aya kan 5 jutaan. Mana mah kur hiji budak teh urang 5 semua. Gajian 5 juta budak 5 dibagikeun 1 juta sewa. Halus. Ya, hebat. Tetep mana mah banyak keneh boga. Ayo pake beli domba kamari aya mah tuh disang-sangkeun. Coba masih bertah 5 juta pakai menjelang layangan. Nyangsang. Kaitkeun di luhur. Awet. Aduh. Repuh caji euy nanya teh. Eta da kebon aya di handap pisan atuh nanya kudu. Lain, teh mah anu meuli teh nu balik atuh. Atuh eta ge balik ceul baleuhar kitu. Eta mobilna meni kuat alalus, tapi meni nawar meni kuat murah-murah teuing. Atuh jauh tina pasaran. Haji nawarkeunana mah teuing. Pan eta pasaranna di dieu sakitu atuh naon teh. Ya tuh kasar teh teh lah. Sok wae atuh lah, dina mah capek mah teh lempang urang. Tuh. Eta mah pokona mah kitu. Nana Ibu Haji kebeneran lah. Kebeneran naon sia? Lain di mana teh? Eta tos nampo kebon. Bagaimana hadirlah baju diuk ieu teh. Aya naon atuh Sok wae diuk atuh. Ini tadi atuh. Itu si mahal nih sih. Eta nampo kebon, aya nu nampo tanah tadi teh. Dijual. Rek dijual. Lain teh bener aralus mobilna nih kan. Halus mobil nama aja. Kita mah kegedean unggul barenya. Aduh, ampun teh. Balik tapi dah terjadi. Terjadi. Aya naon Aisyah? Biasa orang butuh duit lah. Butuh duit deui wae. Aduh, Ayo nyium gitu. Pan Malaysia gajian. Sebeak baju tuh. Astagfirullahaladzim. Si Apih meureunan loba kene Pih. Orang wajib pan ditarik-tarik dari kan dibalikeun kana domba gitu. Sia mah suka rese mayarna ieu. Tidak gede orang 100.000 lah. 100.000 nu teh heula ge numpuk sia mah ka warung can mayar. Eta THR we disangkutkeun sia mah. Nyakeun bae lah dibayar mun teh atuh gitu. Bere atuh caji bere atuh kan. Nanya isi bapak karunyaon. Si bapak, orang mah beneran. Sabaraha butuhna? 100 we. Ade kena minta hutangna ka urang. Karunya euy. 100 we lah mah gede-gede teuing. Tong minta tanggung jawab ka urang nya. Gua langsung. Mari nu urang si teh. Urang ngieum lagi. Orang apa sarua butuh atuh. Atuh yang butuh mangieum pada itu lain ngarebut bagian urang si teh. Sawe atuh. Lain garajihan teh garane sia teh atuh meningkat reak pisan karek ge 2 minggu ge acan mah sabar poe. Atuh geus 2 minggu mah dia tuh. Pan karek kamari atuh anyar Ya Pak, ada nuhun bisa Pak nanti ya. Ya ada untuk Sabtu tapi mana namanya? Sok adanya. Balik tuh ngerakeun Sabtu. Ini kan mana Bu Haji itu. Ade, si bapak emang urang sih mah. Tuh urang atuh ka Bu Haji atuh. Coba Ya, balik terus ke mana? Satu deui Pak, sampai kuduaan lah nya. Kudu deui teh deui ayeuna. Eta kuduaannya. Aduh, ampun, urang mah berkata iya ya. Betul lah, 50 sawang nih lah. Wah, hari siapa aing butuh lagi teh. Tuh 50 sawang. Terus nanti sih mah mantap. Aing butuh duit lagi. Salam jadas ya mah. Terus ngomong goblok ya.